Judi awak puta diri terahing reseksi upamangan dikagleger lir alas bengka lami-lamingan dikakwa daling nisan mekaten pengandikanipun Padi kula kala sakti anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nu taya papadana kahareup diukna di muningi dateng sanika abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi sama pengebukti kohnyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati semaheun abdi sapangeusi nagri sapangeusi nagara ngiran pujas tuti sampean diterima pati atuh nuhun ngiran atuh kali perkawis naon tina naon rupi hal kalepatan muga ageng sawa cukup lumur jembar hapun tenang tina soal kasalahan leres hari urusan salah mah urang pada saling maklum meti urang pada saling hampura da urang mah masih kene wujud diu awak buta diri terahing reseksi hari hate mapan urang teh manusia hari manusia tecicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan malahan cenas bener wae lain malaikat salah wae lain setan kakenaan ku euwah jeung gingsir malahan cek bahasa panyungkun mah manusia teh tungkul tempat kaluluput tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore da eta ilaharna manusia dumasar kana hal eta atuh kewes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampura sakadahna nya leres saring nubarkeun kasalahan ulang ngarasa aing pangbenerna ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan nya leres komo ngarasa aing pangbenerna ti batur mah sabab ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina unsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab da eta kebenaran mah anu absolut dina kitab dina hukum lain akueun da kebenaran mah pigaweun nya leres sabab naon lamun jelema ngaku soleh ciri eta jelema rek salah jadi jelema ngaku soleh teh eta rek salah tapi lamun jelema ngaku salah eta ciri jelema rek soleh nu matak posisikeun jiwa urang bobolokot ku dosa rumah sakun sabab saha jelemana di dunia nu bener wae moal aya nya leres dupi jelema nu bener nu kumaha eta ceuk maneh jelema nu bener teh anu tara salah ceuk kaula tadi saha jelema ada di dunia nu tara salah jadi ari jelema nu bener teh jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana da eta jelema nu bener mah sabab jelema tungku tempat keluputan
gudangna kasalahan taomean introspeksi diri nya leres muhasabah hartina urang teh kudu tawadhu DPDP hanap asramah tama jeung sasama di mana masyamuan ulah ngarasa aing pangluhurna di mana masyamuan ulah ngarasa aing aya di luhur nya leres ulah ngarasa aing pangbisana sabab lamun jelema dengikeun kunci keur jelema kumaha lamun jelema teu nyaho ulah nyanyahoanan leres jadi lamun teu nyaho teh ulah nyanyahoanan lamun geus nyaho ulah loba teuing ngomong perluna tah lamun batur ngomong dengekeun tah eta ciri jelema anu adab teh nya dah hade kene jelema anu beradab daripada jeung berilmu mah naon luhung ku ilmu jemar panalar sugih ku pangarti ari adabna eueuh nu matak nomor hiji mah adab hartina DPDP hanap asor tadi teh tawadhu ngarumasakeun diri bobolokot ku dosa geura bersihkeun deui jiwa urang saurang lagrag ka alam dunya gubrakna ka alam dunya teh dengan keadaan bersih wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun moal pati-pati pangeran nyiptakeun jing jeung manusia lintang tikeun ibadah ari ibadah teh gubrakna ka alam dunya teh dengan keadaan bersih qulu mauludi yuladu alal fitro jadi gubrakna ka alam dunya teh bersih tawayahna balik anjeun ka akhirat oge kudu bersih deui kumaha carana ngabersihan diri ngabersihan hate leletikaan ka batur di mana batur menta hampura buru-buru lagrageun hampura ulah koret ku hampura sabab naon hade jelema nu menta hampura leuwih hade jelema nu ngahampura leres ulah koret ku hampura jeung ulah gengsi menta hampura di mana ngalakukan kesalahan teh buru-buru pentah hampurana bisi ka bawa maut bakal jadi bang balu bakal jadi hahalang jadi lereged di mana di alam dunia teh hampura ku sesama sabab ari mentah hampura ka jelema mah kudu islah hartina kudu diucapkeun langsung jeung jelemana kudu kedal eta syaratna minta hampura ka jelema nya leres nu matak tadi oge ulah ngarasa aing pang benerna pikeun bersihan ieu hate sabab naon bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena leres sabab jelema-jelema anu bersih hate mah geus bisa ngungkulan penyakit hate naon penyakit hate syirik jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria jeung takabur geurehan cegekan dan nu bersih hate mah geus bisa ngungkulan bakal jemar manahna nu bersih hate mah reka mana keur di mana keur kumaha bakal ditangtayungan ku rahmat jeung pitulung pangeran waduh nya leres ulah ngukut ka dendam ka benci ka sulit hati nya komo nyungkelit badendam teu meunang bebaskeun dina hate teh kunci kebahagiaan hirup di dunia lamun hayang tenang bertetangga bersosial naon cing naon anu pedit bere anu pedit bere nya anu bedang ungahan
ya tapi dah hese atuh gampang mah lain barang anu mahal sawarga jaminan ge nya diajar we urang mah aya nu pedit bere ku urang di mana aya nu bedang unggahan aya nu baeud tanya nya leres bakal genah merenah turtumanina jiwa-jiwa anu tenang teh ulah gampang nyalakeun ka batur TKD ulah gampang monis dakwah tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur eueuh da tugas mandiri pribadi nya leres ieu mah beda saeutik pamadegan bid'ah beda saeutik keyakinan kafir neraka dolalah emang neraka teh nu Indonesia jero mana di sawarga gampang nerakakeun ka batur gampang ngakafirkeun ka batur TKD cing inget manusia aya hak pikeun husnul khotimah manusia mau bisa nganilai eta jelema getol salat eta jelema getol zakat warga cantang tuh sabab naon asupna ka sawarga manusia lain ku amalna tapi ku ridona pangeran cantang tuh anu katempo ku urang eta teh jelema teh buraung buntangul bakal ka neraka cantang tuh sabab jelema husnul khotimah bawa teuing numutkeun pangeran mah hampura ieu anu dipandang sabelah mata ku urang jelema anu di jero penjara kadang-kadang dipandang ku sabelah mata kadang dicap geus ahli neraka tapi boa-boa di mana keluar manehna ti obak di mana keluar manehna ti penjara jadi solehna leuwih urang waduh tuh nu mata eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur teh da tugasna manusia mah ngan saukur nepikeun kahadean wasiatan ku hakna hartina nepikeun lain ngahakiman kade ari nepikeun kahadean hukumna digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipiluan amak komo lamun geuleuh mah sabab naon taufik jeung hidayah umur beng alam moal aya manusia anu bakal bisa nyadarkeun jalma nu lian lintang ti rahmat jeung pitulung pangeran waduh nya leres kitu ti sok geura berlomba-lomba dina hampuraan komo hirup bertetangga komo hirup sosial urang nya leres komo urang ayeuna salaku apalatur nagara cing aya guna tur mangpaatna urang teh keur kapentingan cek rasul jelema nu panghade-hadena teh nyaeta jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balareha harta kakayaan lamun aya lamun loba leuwih buru-buru bikeun deui kanu hakna sorkeun ka handap teh ulah ngagunuk-gunuk harta tingali bisi aya tatangga anu teu dahar bisi aya tatangga anu miskin anu kalaparan sabab naon dengekeun nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae kade tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya tatangga fakir miskin aya tatangga anak yatim kalaparan diantep ku urang sedengkeun urang aya pikeun merekna da eta jelema anu ngabohongkeun agama nya leres lamun masak oh pujangga baheula mah dituturkeun eta haseup nepi ka mana nepina sabab naon bisi kaameu ku kalaparan tuluy ku urang diantep bahaya doraka jelema amun deui kitu tah waduh
nu matak tadi ege jelema anu hade-hade nate jelema anu aya gunatur mangpaat nya leres sok berlomba-lomba dina kahadean dina hampuraan sabab urang teh kudu artina kudu diaku ayeuna teh zaman teh teu kaopan teu payaan zaman teh zaman kasinggung zaman sensitif jelema ayeuna mah nya leres mode ngariung keur ngariung geuningannya barudak ora di sisi jalan aya motor tarik ngariwak wah make RE King tarik jona lantung lalauna goblok cingcil raka sia nepi ka turun doa turun supata padahal lamun jiwana bijaksana mah di mana aya anu tarik motor reong cing salamet ya Allah boa-boa tarik teh meureunnan matak tarik teh rusuh inungna di rumah sakit boa-boa ninina meureun maut atawa meureunnan matak tarik oge diberi kunu kolot eta nakal wae atuh bawa HP tinggalin di imah atawa meureunnan matak tarik oge meureun hayang ngising ka babayan bisa jadi bulan eta tuh om eta bakal genah nu kadenge nu katempo oge bakal jadi ilmu teu jadi ngamarudah hate teh nya leres tuh nu matak maha benar Allah dengan segala firman-Nya nyalametkeun pangeran maha ulas waduh luar biasa geran kitu nu matak ieu ayeuna urang salaku aparatur nagara cing aya mangpaat keur balarea keur masyarakatna datangan masyarakat anu aya di handap teh pejabat-pejabat handap teh datangan ku urang bisi teu makmur bisi kurang biaya jeung sajabana nya leres luar biasa lainna naon kaula teh ngomong ke teh heuda keur diajar wah eta keur engkeut kaula teh diajar ti rumah sa aing teh jelema bobolokot ku dosa sae ulan kaula teh bobolokot ku dosa tunggu diparut jatang dirumpak cek paribasa da aing teh hayang kagolong jalma-jalma anu husnul khotimah tungtungnakeun halus katungtungnakeun kitu di sae ulan leres mata aing teh ungah poe ngorehan kitab aing teh ti leres poe kamari meureun aing teh mukaan kitab naon mahata gorehe teh eta dina kitab aing maca naon doa anu bakal diijabah ku pangeran dengekeun leres doa anu bakal diijabah ku pangeranna doana anak anu soleh si ajoy doa nu bakal dijabah teh nyaeta diantarana doana anak anu soleh tah aing teh kabita teh ku ieu katerangan ti kabita kumaha kabita aing teh hayang ngabogaan anak soleh oh bagja eta darumasya aing teh boga anak teh teu kabeneran da aingna merumasya goreng kebenaran kumaha ulan boga anak aing teh boga 18 aing ti 10 bibit baik ada ya 10 pokocoran kabeh anak aing eueun nu ecreug dabongan inungna ge siluman wungkul ya udah aingan dimimiti siluman orai ipri siluman maung
siluman buaya, siluman gajah, nepi ka siluman entok dikawin ku aing. Ngan siluman entok mah jorok modal di Paingan. Gareuleun di kabeh aing boga turunan teh teu badalay komo anak aing nu panggedena mah unga poe nyekek botol. nya teu Unga poe nyekek botol. Eueuh cai lem digubung. Beak lem ku cubung. Indomie di Anak aing dicare ku aing nginum lain ngagugu ngadona wae. kumaha belah. Orang sia mabok teh kumaha cing jawabna? Kumaha bade be kitu. Ka aing teh nawaran eudeuh Pak cenah. Coba Nya atuh aing teh kapaksa ngahormatkeun nu jadi anak. kumaha belah. Nya mabok bareng. Sarwana ning eta. Komo anak aing awewe mah keur mangan hiji-hijina. Anak aing awewe Allah. Unga peuting teh balik subuh. Unga poe teh dianterkeun ku lalaki beda-beda. Ditanya ku aing geus di mana sia we ke karak balik. Jawabanna naon cing? Di mana? Geus di mana sia? Ngomongna naon cing? Di mana? Ti Janem cenah. Apaan eta? Naon janam teh teh. Hari Janem teh naon ti? Ayo larang Apa? Ah, si goblok si meminang kayaknya. pengen tahu janam di dalam lu. Upami palai terang jauh eta mah Janem mah kayaknya yo kawa jabrik. Wah ajak kuing wah. Senopatina gitu. Wah, marokan. Jadi kaula teh hayang ngabogaan anak soleh ti. Sae atuh. Tatanya we aing teh kanu bisa. Tatanya kanu tiasa bener. Boga guru spiritual aing teh. Saha? Namina Bapak Haji Didi Rohadi. Bapak Kades. Ta eta guru spiritual uing. Paingan. Kumaha saurna? Cek ieu guru spiritual kaula teh bisa cenah kaula ngabogaan anak soleh tapi aya syaratna. Eueuh deui syaratna aing kudu kawin deui. Wah beres si masyarakat. Syarat teh ya. Walah saur Bapak Haji Didi Rohadi bener. Wah upami kitu mah kaula ge sami hoyong anak soleh atuh. Sia mah yang kawina goblok. Ngan kawina lain ka bangsa siluman tapi kawina ka bangsa manusia. Sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh teh bangsa manusia. Parantos aya calona geus. Wah beres. Ya awewe menyesetum. Urang mana istrina? Urang baru buk. Wah, Lain babakan penuh babakan jengjing lain urang cikijing lain Aneh sebelah. urang pulau gebang lain kali hegar lain babakan cau Aisyah meni apa ada dia Kulit. menang sia kajanem sanes sering nah aya we tulisanna di handap Hei, tapi beja-beja. lain aing teh hayang ka urang dia bosen aing pala ka saha aing hayang kawin teh ka urang luar negeri luar negeri doi. wo pala ka bule tah hayang ka bule hayang ka non oh saya urang mana nyaeta urang luar negeri urang negara Tirtadahana negara Tirtadahana bener negara Tirtadahana teh rajana teh sahil deui rajana teh nyaeta Prabu Dahana Dewa Prabu Dahana Dewa
boga anak putri gelis saha kakasihna Dewi Dahanawati. Ngaran teh tina dahan kabeh. Wah turunan kusen tuh. Atunaha atuh deh putri raja masalira raja itu putri raja. Wajah sareng wajah panginten ulang lamar we nyata teu bisa dilamar di naha sing horeng lain aing wungkul nu bogoheun teh sanes salira wungkul lain raja-raja di Satatar Madia Desa mikahayang ka Dewi Dahanawati malu dihayangeun teh. Waduh janten tah kulantaran loba teuing anu ngalamar kapaksa di negara Dahana atau di Tirta Dahana kiwari jayakeun sayembara belabar kawat adu jago Allah rame nah jika dalang edan sih deh ya cuor weh ayah sayembara belabar kawat adu jago saha-saha nu bisa ngelehkeun jago sayembara bisa ngaboyong Dewi Dahanawati saha jagona nyata patih negara saha ngaranna Dahana Sekti ieu ngoron tina dahan di wae turunan mahoning juga teu aya kitu ranting Suherman kitu aya. Oh, si Suherman boga hajat. Saya tuh janten tah kaula mah rek nitip ieu negeri ngawiat ieu negara. Maksudna aing rek milu sayembara. Atuh sawiose ku kaula Gusti sarila mah duduk manis we. Kaula ngeuring sayembara lain teu ngahargaan. Ngan ieu teh hiji urusan pribadi kaduana aing hayang menang sorangan palah kenging sorangan bener cek peja mah menang sorangan masuk bulan moal teu legit kitu tadi posai atuh Gusti upami kitu sarana mah iraha bade miang ayeuna aing menta pasukane keur nganteur aing posai sabar bongbrang aing dari sare teh di luare dina sofa kamar teh dikunci waduh teregang di imah teh kadang-kadang terbalik ka imah aing jadi pom bensin Di musolapom nih eta. balik ya di musolapom jeung tara salat sare unggul boga pamajikan di aduh Gusti nu agung ada uang abang disayang tiada uang abang ditendang pamajikan teh teu apaleun beureunan aing kumaha neangan duit teh hese teu apaleun di lapangan kadang-kadang kahujanan kapanasan jeung sajabana balik ka imah nu ditanyakeun lain kesehatan nu ditanyakeun duit teh ayo mawa duit teh sia kitu bayaron dia oh da pamajikan yang masih luman atuh kana duit wae teu paduli salaki gering teu paduli salaki naon-naon nu penting duit tuh sanajan salaki goreng patut salaki teu gablek gawe salaki teu boga naon-naon nu penting tah kadenge si lalaki ibu-ibu baru kada teu kitu malah pangtarikna tuh keun bae salaki hideung salaki koret salaki naon teh goreng patut teu penting teu sangka pak si eta Pengaruh. Wah. teu nyeta kitu meureunnya da ing hayang boga pamajikan teh balik digawe teh disampak undang dan bebeakan adalah kena disampak undang dan aing balik digawe teh pamajikan teh panto teh aing datang teh cokot dengan tuluy cium
Ya, Pasti. Ditungtun aing teu ka jero. Ditanya bapak bade tuang heula, bade ibak heula, bade eueut heula, atanapi bade neng heula. Bade teh nubruk atanapi bade nubruk teteh. Nya cek aing teh nubruk teteh, kita bikin patobruk-tubruk aing. Heeh. Barenyol. Bahagia urangnya. Pamajikan aing mah da siluman monyet aing balik digawe teh boro-boro daguan. Diuk dina kursi. Sukuna nu hiji kana meja. Nu hiji di kana lomari. Awewe teh ngadangkak gitu. Oh, lalu remuih di kita. Nah, begitu ngaya laleur sagala. Hah? Begitu ngaya laleur sagala. Pan bau basreng. Buuk cawigwi. Korong dina pipi garing. Kuku hari itu. Baju urut baligo. Dina sirah pinuh lampat lancah. Da ngomain antenu. Gunung daki ini. Kahayang udah salaki wanya. Hayang nunggu normal we. Kita komo ini tiga we malah istri soleha mah disampakeun hudang sare teh. Ci kopi, cinte, cai susu, ciherang. Dahareun teu kudu alus-alus. Asarido merekna ka salaki. Nya teu kudu alus-alus dahareun teh. Nu penting ridho sanajan dahareun anu ngeunah hamburger tapi dibikeun dibalangkeun buat teu nyeri hate. Ya, atuh. Nya dengekeun sok dibikeun bari dibaledokeun. Da bari dahar tapi sanajan dahareun basajan bala-bala anu geus saminggu dibikeun ka salaki kalayan ridho. Raos kula. Nya henteu goblok. Ah, dia ngomongkeun. Saminggu jeung teu asing naon teh. Jeung leueur can ulut laleur. Kita sabeuri teh. Koreana akan ngedak. Bagja urangnya ini tiga we urang teh dicekel tak teh bari dicium tarang teh Lilis gitu. cing salamet bapak nya jerut salaki turun diteuteup bari jeung geugeut dina lawang panto can leungit mah salaki can asup ka imah sabab naon bisi paneuteub anu panungtungan Oh, eta kula. nya bisi salaki balik karana da sanu nyaho jelema mah leo salaki teu katempo bus ka imah jepret tanto dikunci sabab naon bisi aya asup ka imah tanpa saizin salaki haram hukumna Laras. teu meunang aya awewe boga salaki ngasupkeun lalaki tanpa saizin lalaki haram hukumna bos ka cai dekul wudu beres wudu bos ka kamar dekul salat duha beres salat duha jelegur ngadugakeun kana jadi salaki sangkan salaki gede rezekina panjang umurna sehat walafiat geunah Mat atuh. nya Laras. pamajikan aing mah kumaha da siluman atuh aing init gawe manehna naon sih momotoran standing motor teh ni Balapan di gas. lagi bah jeung tetangga Seperti gitu. nya mata ibu kade ka salaki teh cing hormat nya sabab ieu salaki teh deungeun-deungeun bolongkotan lain dulur lain baraya teu sagetih teu sanaon tapi di mana geus jadi salaki eta salaki wani ngorbankeun jiwa raga demi kepentingan pamajikanana hidup salaki ibu-ibu baeud itu nya itu nu matak cita-cita salaki mah hayang ngabogaan istri anu soleh tah lamun salaki hayang ngabogaan istri anu solehah aya carana teu aya deui salakina kudu jadi jalma anu soleh Laras.
Ari cita-cita hayang ngabogaan pamajikan anu soleha, ari pagadagan salawat judi. Pengen kerjaan. Pasea. Rame dia. Aya bahan balik jadi marasea ieu. Kade salaki teh ulah samana-mana pedah ka awewe. Nya ibu nyeuseum ngistrika ngumah wadah jeung sajabana nyangu lain tugas pamajikan kade. Tenang ibu dibantuan. Nyeuseum nya ngepel ngistrika nyangu lain kewajiban pamajikan. Hiji-hijina kewajiban pamajikan naon cing? Turut ka salaki. Lamun cek salaki nyeuseum. Betul. Bagus. Lamun kecerak salaki nyangu